Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babu tasi'u hari iya eta bab anu kasalapan wal isruna jeung 20 tegasna mah 28 pi padilatir romyi dina mertelakeun kaunggulanana papanahan. Qala parantos ngadawuh saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma roma anu mesatkeun man sahman kana jamparing fisabilillahi di jalan Allah, kaman eta saperti jalma ataqo anu ngamerdekakeun man ataqo anu ngamerdekakeun man rokobatan ka pirang-pirang abid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alamu kudu ngalatih aranjeun auladakum ka pirang-pirang budak aranjeun as-sibahata kana ngojay waromya jeung kana mesatkeun panah bisihamin asina mah waromya jeung papanahan bisimain kana jamparing wal mar'atu jeung ari ngalatih awewe al migzalu eta tinun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ar-ramyu ari ngajamparing ala gordin kana sasaranana karomyi eta sapertikeun ngajamparing alal jihadi kana musuh anu keur jihad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma yaruddu anu malikeun man as-sahma kana jamparing alal marma kana tempat jamparingna minal gordi tina sasaranana kana tahbukti lahu eta tetep pikeun itu man bikulli qodamin pikeun saban-saban lengkahna ajru itqi roqobatin ari ganjaran ngamerdekakeun abid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma taroka anu tinggal man ar-ramya kana ngajamparing ba'da ta'limi sabada nganyahokeunana faqad taroka maka nyata ninggalkeun man sunnatan kana hiji pasunatan min sunnati tina sunat kami. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma alama anu nganyahokeun atau anu ngalatih man ar-ramya kana ngajamparing summa taroka tuluy ninggalkeun man hu kana itu allamar ramya palaisa tah lain itu man minna eta ti golongan kami. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma taroka anu tinggal man ar-ramya kana ngajamparing palyartami tah kudu ngajamparing deui itu man. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma ta'allama anu tos diajar itu man
ar-ramya kana ngajamparing summa taroka tuluy ninggalkeun eman hu kana itu ramya faqad aso maka nyata tos maksiat eman ni kakuring. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma roma anu mesatkeun eman sahman kana jamparing fisabilillahi di jalan Allah asoba tah keuna itu eman au akhtoa atawa teu keuna kana tah bukti lahu eta tetep ka itu eman naon ajru itqi raqabatin ganjaran ngamerdekakeun abid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kudu dialajar araranjeun ar-ramya kana ngajamparing fa inna ma maka saestuna perkara ari perkara bainal hadpaeni anu antara dua sasaran raudotun ari hiji kebon min riyadil jannati eta tina sawareh patamanan sawarga lirramyi pikeun jalma anu ngajamparing fisabilillahi di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.